Ya teh asa inget kasih Nuni jeung kata Dede. Geus mahi sakitu ge. Iya. Teh iya. Saya nu gogorowan, sahanya dedengian paling ge. Kemana nya teh iya teh keluar wae bawa aweuh. Teh iya. Teh iya. Teh iya. Tuh nya bener teh salah dedengian. Ieu mah geus kadenge tina sorana ge pasti si biang gosip. Ye. Karek jadi omongkeun geus ka dieu deui. Naon ka dieu? Biasa kita gosip. Mana masuk ka beneran, karek bieu diomongkeun teh geus datang deui. Ngomongkeun ini lain. Ngomongkeun naon sok kabeneran naon? Daguan sakedeung, da teh Dede ge ka dieu sakedeung deui. Tuh ning teh Dede ge ka dieu. Heueuh. Meni atuh mending sariap-siap tapi rarek ngagosip oge. Pagi teh hujan kudu rada buru-buru. Si Nuni resep nagengan ngagosip we. Tong disebut si Nuni ari teh resep ngagosip mah. Teuing da asa kumaha atuh teh ngomongkeun batur teh. Eta teh ngaranna teh ngagosip. Geus. Ayeuna mah ieu boga kadaharan jang marane saeutik. Kadaharan naon ieu boga lauk. Maneh teu kana kadaharan teu kana gosip resep ieu mah. Geus boga kadaharan saeutik di imah jadi dahar ku ucing. Tenang, itu da aya jang sakalian dahar mah. Buru atuh bawa ka dieu ieu rek barang bere mah. Atuh mana bawa ali ulah ngagosip mah barang dahar atuh. Hege heula nya. Nah sajian teh geus muka, gua ku ucing lauk teh. Wah bener ieu mah ku ucing. Mananya ucingna? Mana lauk teh ning teh di bawah? Mana kopi teh rek mana lauk ieu eueuh? Ih pugu eueuh bieu teh pas ka dapur teh laukna na piring teh bangunna teh ku ucing. Teu niat mere mah ulah sok ngomong. Nya. Ih bener geus disiapkeun dina piring jang duaaneun. Tuh ucingna ge geuning lewat. Ku ucing cuma alesan eta mah. Nya.